Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku mau dari tanapi Abah Okib atau sepados nyangkong tengkana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oke tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan perung baraya. Sukna tuwudu imahna ki Saudi teh. Jadi pinu ku mah jual-jual daratang hayang nempo budak. Teu bisa disumput salinungkeun ongko deui biena. Enak ke budak teh bari dibawa ku kulilingan di buruan. Ari hek teh ditanyakeun ku tetanggana, anak saha-sahana geus teh disumput salinungkeun deui. Dicaritakeun we tatalabasna do. Da puguh we deui jalan pi jawabeunana. Nuantukna ngagebreg we deui di imah ki Saudi teh. Maklum caritaan jalma teh atuh. Tol teh moratel lantaran tatalepa pabeja-beja nu antuk nama salembur pada nyaho yen andi nimu budak di pasir laku palebah tempat keramat Sang Hyang Tapak. Ari hek dibuktikeun bener we sarta kabeh anu narempot aya anu teu muji ka eta budak teh kasep. Montok sarta amis budi jeung teu bauan deui. Emang nya budak teh montok sarta besekal leungeun buteter ngeusi sakur nu ningali atawa nu ngajak nyarita teh teu oleh bebelengehan bari ranggah bangun nu hayang diais mun kolot mah amis bujur amis budi. Pamirsa atuh Pak Haji Sobana oge ngahaja datang hayang nempo barang jeung Mah Haji kateu piris anehna deui. Barang ningali nyeuis teh eta budak teterajal bayi leungeunna ranggah hayang dipangku. Rigap teh dipangku mani jigah nakar. Leungeunna teu reuneun roesan bari bebelengehan tempo-tempo leungeunna ngaramesan beungeut nyeuis. Ya Ujang, kamanini lah. Pilih mapangan cek biena bari leungeunna ranggah rek mangku budak. Tina akeupan nyeuis. Tapi budak eta teh teu daekeun leungeunna anu bezekat teh kalakah nangkep ka nyeuis bari ajag-ajagan dina lagunan bari sungutna ngoceh. Mah budak teh baceo samarukna ka indungna meureun mak teh saha eta teh Ujang. Biena ngajak nyarita ke budak bari panonna mah moncrong kana mangkuna. Ma Ujang kasep cek Mah Haji bari nyolongkrong ngajambal pipi budak anu samih mil putra Ma Ujang cek nyeuis bari ngadangeuk nempo beungeut budak anu keur ditangtungkeun dina lahunan celengok pipi budak teh dicium. Nah, ada pantes lamun diakukeun anak euis oge Pak Haji Mairan bari ngareret ka Andi. Ceug omongan Pak Haji teh karasana asa notog kana angen nu antukna luk bae Andi tungku bari samarampa. Pamirsa, tina dekna baralik budak teh teu daek diacegeun. Cageun sanajan dipaksa oge ku beena kalah ka montel pageuh nyeuis bari ngadengek ceurik. Teuing samarukna ka indungna meureun nu antuk nama budak teh dibawa balik ka imah ku nyeuis. Jeung joro-joro bae nyeuis oge boga rasa nyaah deui. Diapetan ku budak beuki komo jadi aya jalan teu beda tinu rek meuntas dibere cukang. Ongkoh deui budak teh rek terus dipental lantaran kapan diakukeunana ge oge anak Ani. Teu salah-salah teuing lamun terus dikukut ku manehna. Anu pikeun biena mah geus teu bisa naon-naon deui. Kapaksa budak
budak teh dipasrahkeun pamirsa sadayana. Ayeuna urang caturkeun heula Aki Mursid jeung Widarma anu satadina ngan saukur sapoe atau 2 poe cicing di Cicapar teh. Tapi bukti nama aya kana mingguna bakuna Wijana teh mikeun waka mulang lantaran masih kene sono. Atuh nyi ipahnya kitu deui dina umakuna ka Aki Mursid teh geus teu asa jeung jiga deui. Tas inget waktu manehna piheman waktu keur di Bungbulang kali-kali ayeuna tepung deui manehna oge geus boga budak. Ku kituna munasabah lamun kasidasanonna teh. Dina dekna nyawalakeun Karna Wijana nyanggupan yen Karna teh ku manehna rek dipaluruh ka Tajur Sela. Karna teh sabisa-bisa rek dipaksa balik ka Cigado. Sok sanajana ieu teh lain perkara enteng lantaran lain nitah balik ka budak. Jeung kapan deui Karna teh kacida ngamusuhna ka Kulawadat Gumilar. Kahayangna Aki Mursid mah harita teh keneh ge Wijana teh bareng jeung manehna ka Tajur Sela. Tapi ku Wijana teh disaruyuan bakuna mah ngalasa kagok lantaran dina dakna tepung teh ulah-ulah bisa nimbulkeun riributan ngadu tanaga. Sahanteuna arisah di sangharepan ku Aki Mursid mah wa jejem nyangharepanana mate jalu dina nyangharepanana teh ulah nepi ka malinaan. Burung palung oge kaincu Aki teh teu burung we nyaah dibedak saperti kahidap jalu. Aki Mursid sameme ini teh mapatahan heula ka Wijana. Harita teh kabeh nganterkeun anu marulang. Gumilar katut pamajid oge teh tinggaleun mileuleyan kanu rek mulang. Mugi sing pecanten we ki percaya ari kahidep majalu kan anu dipikahi kariwang teh tindakan sinana sieun teu bisa dibawa bener. Mugi-mugi we atuh Aki sakali ieu mah tiasa dipertaruhkeun hatena hendak hibar pangdoa we ti Aki nya atuh ku Aki rek mulang. Aki Mursid pamitan ngadua kalian bari nyolongkrong sesalaman kanu jarajab geus kitu mah terus mudun ninggalkeun Cicapar bareng jeung Widarma diantar ku mang pirang-pirang paneuteup nu ngajajar sisi jalan. Salila masih tembong keneh mah saya saurang oge nu wani ngaleos. Iraha rek miang teh jana Gumilar nanyakeun harita teh kalebang deui ka jero lembut. Kewe panginten Abah mantosan disamper ku Widarma tema Wijana baligap mangku anakna anu diasongkeun ku Nyi Ipah. Ari kauyung kulon teh kiraha kapan beja oge rek balik lain cenah rek bareng sumuhun tadi nama namung tos kepameng nyenggeman ka Aki Ucid. Atuh mun kitu mah jaja ulah waka balik euy we sumuhun mangga mamang sareng abdi oge bari ngantosan ka guru ti Kanangusi cek jaja bari nya atuh ari kitu mah yap aduh kadari heula cek Gumilar. Bari kalacat unggah ka jero imah dituturkeun ku nu sejenna. At galapan teh jana ulah dianggap enteng kita teh cek Gumilar sanggeusna ngariung di jero imah. Tapi duana we Abah cek Wijana bari ngarasa kaget oge ngadenge popokan anu jadi bapak siga nu ngarasa seunggah meh plak. Teu kudu dipenta oge ari ngadungakeun mah geus pasti ngan eta kira-kirana sanggup nyangharupanana pada dicobi we Abah ongko sanes semean yang harupan Karna teh percaya eta oge ari tingkat pangabisa mah jana teh geus leuwih ti cukup pikeun Abah mah. Tapi jana kudu ingat kana maksud anu sabenerna mangka-mangka kana mah kacida ngamusuhna ka urang teh. Tah ieu nu nepi ka kariwang teh upama dina
dakna karena morogol teh tangtu matak bingung bedanya harapan timuning edan diantep matak bahaya ari ditindak tentang tuh di dinanu bogana ari tetep morogol mah bade diayonan secara wajar we abah Wijayana ngejawabna pasti sing ingat jana manehna teh cupituin Aki Mursid anakna Pasuta anu kapan hidup oge sakitu mika anakna oge sakumaha kasauran Aki Mursid tadi eta teh nganung harti anjeunna teh mikeun lamun karena hidup ditindak anu sabenerna diomongan kitu mah Wijana cicing teh nembalan memang ari dipikir mah kadinya mah tangtu ngerasa berat oge lantaran ari manehna mah dina nyang harepan kana teh tangtu make ijiran ulah mata kabahayakeun tapi ari karna mah panan manehna mah sabalikna kakulawadatna teh geus nganggap satu kabuyutan anu kudu dibinasa tepupuku atuh jana maneh teh beut sasanggupanan ari naon teh pikir heula biar kebetenana ulah janji sanggup nyanyi daek nyarum mairan saterusna ngajeleh ka Wijana hari emak dia awan-awan oge anjeunna teh malasanan abdi waktu keur budak nya hari jol-jol ditolak mah teu hade cukup wilar ebreh manehna mah dengdek ka Wijana mohon sanajan miwarang awon anu ngabahayakeun oge kedah digugunya kapan saur salira guru Ratu Wong Atwakaro guru anu kumaha anu kudu digugu anu diwaro teh nya arum kalakah maduan ari nari arum ada Aki Mursid mah tenitah goreng demi warang awan kumaha di bapak pan sidik jangan teh sina diadu jeung si Karna kieu we abah mah perkawis eta mah ulah janten riweuh emutan Wijana seolah-olah nyapi indung bapana kieu we saupami Karna tetep merugonya ku abdi oge bade di ayonan secara wajar asa manehna teu tiasa dicandak daek we nya diadukeun teh ari emak sanos Aki Mursid teu ngadugikeun pamundut oge kana teh ku abdi ditangtos bade dipilarian daripada abdi kabongohan nya mending disang hareupan muhun abdi oge pami diwidian ku Kang Ganjar mah bade ngiringan masih penasaran pedah we harita di bongohan disari milu nimbrung lantaran manehna oge ngarasa hayang malas kanyeri ka karna dume harita teh basa Dewana Raja pernah ditandasa ngadengi omongan anak-anak kitu mah cepe nyi arum jempe ari raskana telajakna karna anu sakitu jahatna ka kulawargana komo lamun inget kana kejadian ngajoragna karna anu rek ngalapati pasmita basa dinangkap payu sarta karena anu rek ngajorag ka imah amarahna jadi kahudang oge sedengkeun anu harita keur diobrolkeun mah nyaeta karna jongjon we ditajur sela di imah pabarja geus sababaraha poe nunggu bahwi kalpa canjo wae keur balik heula kalmur ka Cigalontang teu kasampakna teh waktu karna jeung Ki Baduli daratangna ka tajur sela atuh dina daratangna deui bahwi kalpa Sidodi katut dalimin teh bahwi kalpa jojo ngabawoleh be keur mah ngarasa kamurid katurug basa ngalolos basa ti heula teh sasatna teu beja-beja tuh atos mah atos bah teu kada diungkit-ungkit deui angguran mah urang angketkeun deui pamaksadan anu teh heula meungpeung ayeuna ai
aya pun paman cek karena bari ngarereki kaki baduri kumaha teh karena ajak banabi atau marentah Bahwi Kalpa mencerang tengenah ku sikapna karna anu taya pisan sopan santunna jajauheun kana sanduk-sanduk mentah hampura mah ngaku kana kesalahan tapi ieu mah popoana teh meni kawas ka sesama nakal sarta make jeung ngastonkeun jalma sejen anu saolah-olah dijieun andalan deui hehehe eta mah kumaha abah we dianggap padami teu naon dianggap marentahnya taya salah na upami ayeuna abah parentah ku kuring boh nada boh ucapan karena ayeuna mah ngadadak robah kumaha kada dedengan teh taya salahna lamun dewek diparentah ku si laing ngimpi gundam si laing teh Bahwi Kalpa geus mimiti ketina naik kaluhur madenge popokana karena anu sakitu garihalna lain ngimpi lain gundam bah tapi kenyataan nu kudu ditarima yen Bahwi Kalpa sabalana geus waktuna kudu tunduk di bawah parentah kula ka harti Bahwi Kalpa binatang sia gagabahnya capek teh sia wani sia nyarita ka paguru coba bedahkeun heula dada aing deuleu si Dorji dojong budaya bae amarahna ngadenge popokana karena anu dianggapna ngaleleceh ka guruna cukup bekas sungut mah si laing teh Dorji teuing kenyataan mah karena kalah ka ngahehe kancing sia copok coba buktikan heula jeung aing sia ulah ka jeung paguru sia ceuk si Dorji bari kileng luncat keburuan hahaha bener gede hate sor geura icip-icip aing ye seke seler ti ujung kulon karena oge ngakeun luncat keburuan nuturkeun si Dorji inahan pisan buruan pabar jamah lamun keur dipake galungan teh bakal sama mena nakal moal aya anu ngahuru biru lantaran aya di tengah kebon sasatna jauh kalitu ka dieu si Dorji anu memang amarahna geus teu kawadahan gentak wae naraja ngasupkeun jurus katilu Cigalontang anu geus teu disangsikeun deui kahebatanana lamun seugeuna kana dada tangtu bisa matak pejad atawa kana sirah matak pejad komo lamun kena kana careha moal teu matak ngengsol eta we memeh nepi oge sambaran angin geus moyageun pepakean karna awas Dorji kana gorowok parilep ngalelepkeun sirahna dina jurus sero nyusup curelat kagigireun si Dorji bari nyemberkeun dua ramona dina jurus saha dinoktrok rek nobroskeun hingga bulung montong kalahnya capek sia karena iya si Dorji ngegentak nyerong ngatuhu ngabarengan sukul katuhuna ditarik ka tukang sopeung si Dorji rek dipake ngahanca jurus saha dinoktrok tapi kapaksa nyeplos lantaran leungit sasaran tius beureup si Dorji rek ngahanca careham karena nu lebah katuh tapi karena kalawan sakilat naker ngabarengan gerak sukuna katuhuna ditarik ke tukang jadi sajajar jeung suku kenca iya tuh leungeun kenca si Dorji ditakis ku leungeun kenca bali yuk cerot beureup katuh karena ngahanca caream si Dorji nu belah kenca si Dorji kontan ngegurung bari sirahna ngalengak slogan majukeun suku katuhuna tuh beureup kenca katuh karena anu datang patutur-tutur nyahanca gaduh si Dorji ngagerung lambat naker ngabarengan badana anu ngogoleang sarta terus ngagedebut nang kalak pengkang hayo udang si Dorji atau rek diganti kuno sejen karena nangtang bari urah teret kuno sejen jeung aing ayeuna mah karena dalimin ngagorowok bari ngagentak luncat
Lawa kadalimin kuring oge sanggup keneh jeung si Dorji maksakeun hudang bari humarulung tina biwirna temong geuting ngaleh tayona aya huntuna anu murag teh salah waktu manehna ohekan oge tina sungutna laluncatan huntu satilu-tilu tacan kapok lodi lain lalaworakeun deuleu si karna mah beuh ari hayang diompongan ngora-ngora mah ceuk karna cuma wana kara pok-pokana pinuh panghina anu pohara. Aduh sia kurang ajar sia sugan kudu dibotaran sia si Dorji nyeri-nyeri oge maksakeun maneh sebrut najang deui Dorji karena teu weleh hohoak sarog suku katuna kahareup ngabarengan leungeun dipake ngelitius leungeun kencana rek ngadagot saream heula ulah deudeuieun sia manusia teu nyawa marima si Dorji malas ngagorowok bari ngagentak narik deui leungeun katuna sarta ngaheatkeun dipake nakis leungeun kencakarna sarog kuncuk kencakarna maju ka hareup marengeun ngadiosna peureub kenca aduh kaya leungeun karna anu tadina mentas dipake ngelit sakilat ngaheat ka hareup dipake ngepang leungeun si Dorji puguh gerakan si Dorji jadi paeh sama sekali nupikeun kana mah teu talangke leungeun katuhunan dilepkeun ngabarengan ngangsodna suku katuhu ka hareup cuk careham si Dorji dihancap ku siku hiuk leungeun kencakarna nyusul tebus sarta ngajebrot kana dada si Dorji anu belah kenca walah toba si Dorji ngagerung deui bareng jeung eta hiuk deui tenggeulan ujungan karna nu diwangun ku leungeun katuhu nyeruntul ka handap untung sakitu oge teu dikeunakeun kana sirah hiuk waduh toba si Dorji ngaguak bari bro bae badan namulu teu usik teu malik teu beda titat kapuk ka banjur kocai alah sia binatang jeung aing sia dalimin mirongeun si Dorji nu sasatna kari kurunganana ngagentak bari nyambarkeun peureupna ka kana ngabarengan nafsuna nu memang geus ngugudug beuh dalimin ari geus dalebar mah kana nyawa ceuk kana bari ngagentak nyerong katuhu hiuk tenggeulanna leungeun katuhuna deuk ngahancapi gelang tapi dalimin narik rikat narik deui leungeunna katuhuna ngabarengan ngaheatkeun leungeun kenca kaluhur lantaran ngakabireungeuh leungeun kenca kana geus ngahiuk rek ngabejadkeun silana tuh dua leungeun diaradu aduh dalimin nepi ngagero lantaran leungeunna asa bentrok jeung besi tapi sanyajan kitu teu matak jadi mugag kana gerakanana harita oge ngagetak manehna ngsorgeun suku katuhuna ku kahareup ngabarengan leungeun katuhuna nyebrutkeun peureupna deuk ngadagor caream kenca karna tapi oro kaya karna teh cileureun ngagentak manehna ngagerakeun leungeun kencana dipake nakis ngabarengan suku katuhuna ngangsorg ka hareup tuh dua leungeun bentrok deui gila karna nyerong menca bari ngahiukeun peureub katuhuna sarta teumis deui cerot beneran pisan kana caream dalimin nu belah kenca hiuk ayeuna mah leungeun katuh karna nu mangrupa tenggeulan ujunganna cedak teh salah deui ngahancap pundukna dalimin nepi ka ngocak dengek teu beda tiki Dorji tapi tadi sarta teu loba pamolah deui kebut bae dalimin nabuh nang kuban sedeng tina sungutna nyebrot ke ti hirup binatang sia urang teruskeun deui hanca baheula sia jeung aing ayeuna mah pabarja ngagentak loncat asa teu tega ningali nu jadi anakna anu kaayana teu beda ti munding anu dipencit tapi bawi ka ngagentak loncat bari ngajewang pabarja bari pokna nukeun kukula rek dilawanan urang ulus reang urang si dalimin jeung si Dorji bagian mamang ya mah ceuk baduri maksudna mah deuk makalangan yang harapan bawi kalpa sawios mamang calik-calik we teu kedah motoran panangan wayahna hawak ya oge kirang keneh kanggo abdi mah karena nembalan bari ngahehe kawalat sia kada maca muga ngawalan ka guru
kumaha bawi kalpa. Nah, ira aku lah jadi guru kan nikah. Ulah ngalinu bawi kalpa. Kaulah mah harita kur hayang leuleuh we kumaha caranang ngagebahkeun hayam ceuk karna terus-terusan nyecele bawi kalpa. Binatang sia jelema cakekeun sia. Sugan sia mah cek bawi kalpa nepi ka ngidir nafsuna ngadengi ucap-ucapan karena nu ngandung panghina anu pohara sarta teu antapalah deui sebrut bae manehna narajang pahirup kumaha engke hahaha bawi kalpa urang kebot cekarna bari ngagentak tingkrak hiu geus tengeulan ujungna ngahancap pigelang tapi lain deui ngaranjungna lantaran tetela leungeun bawi kalpa teh teu kerel-kerel malah leungeun manehna nu karasa nyeri bentrok jeung leungeun bawi kalpa nu katemponangan ukur tulang nu dibungkus kulit hungkul sigana mah daging anu nempel-nempel acan hayo hanca deui karena bawi kalpa nangtang bari gilok manehna yang harup ka kana nu harita geus aya di katuheunana hahaha montong waka gede hate wi kalpa karena ayeuna mah anu nyeplut jurus gugur gunung pusaka ujung kulon ora kaya gerakan bawi kalpa nu memang cukup linga sacuriatna keur manehna luncat kabeh kenca bari nyamarkeun dampal sukuna tapi karena sakilat Malik nuturkeun posisi lawan ngabarengan heatna leungeun ka tuhu nu deuk ngahanca dampal suku bawi kalpa gentak narik deui sukuna hiu ayeuna mah peureub nu ngahiu rek ngaramukeun cukang irung karena sakilat ngabaliurkeun beungeutna bari ngagentak ngahambatkeun leungeun katuhuna pikeun mapag panimpug lawan tapi tetela gerakan bawi kalpa kacida cepetna sarta mata kagetna yang hareupan harita oge sanggeus narikna deui leungeun manehna coreat kagieureun karena marangan gerakan dampal suku karena cingeus jilek Malik bari sakilat nyabetkeun tenggelan ujungna pos ukur ngahanca angin lantaran bawi kalpa leuwih gesit nyalametkeun dampal sukuna bareng jeung eta hiu peureub kenca bawi kalpa deuk ngadaguan caream kana ngagentakna ki sarok haya peureub katuhuna bawi kalpa sama sakali teu katiten hiu cerot aduh neng nenggel pisan kana careham teu burung atuh karna teh nepi ka ngagelung carehamna asa nyengho tapi ngagentak manehna iringkeun tenggelan balesan ngajeujeug banget bawi kalpa rikat ngelin bari diteruskeun ku tenggelan anu deuk minong ngahanca careham kana rikat naki sarta peureub lawan teh ditungkup terus disentok gila karena nyerong atuh ngabarengan ku robahna kuda-kuda hiu jebrot aduh sia bawi kalpa kalakah nyarekan bari rikat Malik ngatuhu maksudna rek nyusul tepus ngirimkeun tenggelan ku peureub kenca tapi karena cingeus sarta rikat ngagerakeun leungeun katuhuna geus pigelang leungeun kenca bawi kalpa beunang dihanca hiu jerot peureub kana miheulaan persis numbuk irung bawi kalpa nu semu bengkung kawas pamatuk ekek atuh ngadayak bawi kalpa teh leuk ragag hiu peureub katuna karena nyusul tepus sarta jebrod kana dada teu loba pamolah deui blak bawi kalpa nang kalak pengkang waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.